kabudayan mamah inung seni Sunda anu asli seni Sunda anu asli seni Sunda anu asli yang biung susukanan Kang Herdi menawi bahan katampil menawi bahan katampil isina masakalangku nanging mantang tegak wayang tekenging di penadai nanging mantang tegak wayang tekenging di penadai tekenging di penadai Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun sarita inggih carita ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih di mana kejabiti salabeting pertapan parewana wontening alas Saptarengga tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang endah ketinggal marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes inggih panorama nu aya di dieu yakin katingalina endah asri daya sanes anu jadi sesepuh ieu pertapan Kajabiti Begawan Abiasa eyangna Pandawa Kurawa tilas raja negara Astina kasumpingan putu naku anjeun Arjuna panengahing Pandawa saking pusir daya Amarta boten kantun buyut naku anjeun Sang Begawan kekasih Raden Gatot Kaca putrana Arya Bima sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Begawan watak wantos Begawan Abiasa dudu wong samanea mangnusa terusing madu trahing kusumah titising andanawiri trahing dewa kamanusan saciduh metu sakecap nyata werosa durung winara tutas tina didikan rohani lan jasmani watak wantos Abiasa manusa ambek sadu santa budi kekasihing dewa ancerah ingkang puspita arum kasliri ing samiran namri kaslir samiran anjrah ingkang puspita arum
kasliring sami yaran lapring kasliring samiran sekar gadung kongas gandane ya kongas gandane mawe laras tresnaning tria tresnaning tria Mang Nusa ambek satu santa budi begawan abiasa Mang Nusa terusing madu trahing kusumah titising andanawiri trahing dewa kamanusan tilas raja nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana kasumpingan putuna ku anjeun Arjuna panengah Pandawa kalih buyutna Raden Gatot Kaca Putra Arya Bima sami tungkul hamar keludat nyemah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor sang begawan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan incu kula Arjuna yap kaharepju kaulanun yang wayah dalam Arjuna nampi karena pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan pangersa eyang ditarima pujastuti hidupku kula kalihna tieta hapunten tina naon rupiah kata melaran kalepatan wayah dalem kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan nu jadi incu laras oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di pusir dayeuh nuhun oge aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian anu kaalaman di pusir dayeuh dina waktos ayeuna kajadian naon antos yang kadieu buyut Gatot Kaca kahareup kasih aya buyut eta geuningan buyut dalam Gatot Kaca dampi kana pembage layan uyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan pangersa uyut nah eta sora percise bapana nuhun cu ditarima sembah pangabakti hidup kali perkawis tina rupiah kalepatan mugia uyut tiasa ngamaklum saling maklum cu katilu perkawisna ieu jajab Kangjeng Rama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun yut ngeunaan kajadian di pusir dayeuh oh cingsok aya naon ieu teh cu cok we cu tong asa-asa balakakeun anu mawi kajadian anu kaalaman memang seueur pisan abong kena hirup di alam anu pinuh ku romantika kahirupan komo deui jadi ais pangampi anu dina danget ayeuna sagemlengna tanaga emutan teh kangge kapentingan nagara sareng bangsana nanging nya kitu we geuning gangguan sareng sagala pihak teh aya bae rorongan mah atuh lain oge dunya laras sepuh eta aing ngaran-ngaran dunya teh nyaeta tempat riweuh salak segala jadi positif jeung negatif teh
tah di dieu keur jalma-jalma nu mikir mah nyaeta positif negatif teh digunakeun di pikiran mun dina listrik meureun kudu nyieun bohlam nyaeta rek nyalurkeun positif jeung negatif leres da eta solusi teh ngan hiji-hijina tapi solusi ngan hiji-hijina ieu teh diteangan ku sararea ngan di mana geus panggih sok diararaku da eta nu nyilakakeun teh pengakuan nu matak cenah geuning cekolot baheula jalma anu sakti teh nu bisa ngaleungit lain ngaleungit wujudna nyaeta ngaleungitkeun pengakuan dina dirina eta ada di mana we teh ngaleungitkeun wujud da dina dangat ayeuna mah jelema teh diararaku sagala rupana langit wujud jadi bangsa tungtungna jadi cukup belengur balaganaya jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan hartina loba nu pinter kabalinger leres kaula nu sanajan anu dakwah cara petang boh dina media cetak boh dina media elektronik nu dakwah teh tapi geuning kajahatan mah beuki meuweuh leres tempat ibadah paloba-loba jeung palus-alus ngan eusina kosong malah dianjurkeun kalau lobaanana sok nyalahkeun ka masyarakat nepi ka diayakeun anjuran penyakit masyarakat diuar-uar malah dina pelakat penyakit masyarakat penyakit pejabat diararantep itu kenapa Haji Wahyu leres nyabelah teteh nya timalan ulah nyabelah tadi dia adil teh geus dibulat-belit ye hukum geus loba dijual ngelikeun kana duit ye eta kulan nya eta anu dijalankeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab sakabeh elemen sakabeh organisasi aya oknumna sumuhun simulna bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna laras tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy buat kalimit geuning saya ari hileud peuteuy tarangakan daun teh nu ngakan daun teh teh hileud teh oknum pejabat, oknum polisi, oknum abri, oknum seniman, oknum ulama jeung sajaba-sajabana aya wae da di dunya. Narek dipake ara gitu. Aya hileudna di rombongan. Iya. Kaliper-liper dipake ara. Solusina hijrah. Ari hijrah teh pindah robah dai pangeran moal bisa ngarobah angin araranjeun sararea geura robah geura pindah lamun karasa eta salah sok ganti buru-buru omean atuh darek teh kitu kumaha undang-undang konstitusi loba di amandemen tapi eueuh realisasina saya dipeti eskeun ulah daya reng Laras bulan. Tuluy aya deui ngadedet-dedet teori. Anu ngadoktrin ka jelema teh. Eta teh dina sagarupa pasoalan. Oh, kitu nya. Dibibita ku sawarga disingseunan ku neraka. Geun laras geus jadi biasa teh kulan. Eta teh geus jadi adat jeung kebiasaan agama dipake kedok. Kedok kumaha ya? Darewasana teh da dikarbit teh. Dikarbit. Dewasa peuyeman. Asa kapaksa. Boh dina agama, boh dina ngatur negara lolobana ieu teh doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris.
leres ya Ina pendidikan ayeuna da loba guru nu kukulutus dina soal sertifikasi 6 bulan teh dibikeun aya diomongkeun guruna dimutasikeun kanu jauh dipindahkeun kanu jauh leres teh Mama Hino dengeunah cenah di situ nyalah gunakeun jabatan aya memeh jadi pamimpin baligoh pagede-gede hayang dipilih make jeung daek datang ke kampung-kampung arangah erengeh ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager sakedeung bener dibela nu hujanan gitu. Ari geus gek mah dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun bener Kang Herdi ta eta bangsa teh tong boro di luhur ka handap oge geus nyebar geus nyebar moderaskin ayeuna ti dituna 15 liter dibikeun 5 liter bari jeung beas bau deui bari jeung di mahal dibikeunna teh kanu wawuh we jeung kabarayana manehna gegedena jeung di batik beda pel leres lingkaran setan di mana-mana leres naon sabab ieu teh bangsa urang geus kalengitan jati dirina jati geus kasilih ku junti cul dog tinggal iga ai kurungna kurung manuk titiran eusina incuing bener gelang ruyuk jeung incuing sama bangsa unggul jahiliyah dina zaman modern kabodohan anu luar biasa jadi bangsa guntang gantung ortodok kaliwat karena alam canggih tenepi akhirnya jadi bangsa anu guntang gantung aya we nu nyampeur dirig-diginit nepi ka jadi teroris dari doktrin tadina minuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung jelema geus kalengitan jati diri minceun runtah di mana wae anu temahna limbah di mana-mana ekosistem diawut-awut da padahal ieu teh bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati salah saha da salah jelema cing ingat rakyat ayeuna lain butuh janji tapi butuh bukti sagalak-galak nage mau nu dihakan dengan ukur daging tapi jelema daging dihakan dang daunan diremus bebetian dilegleg ka semen-semen aspal-aspal dilegleg diuyup eta bensin jeung rakus cing dek dikumahakeun ieu teh rakyat jeung nagara teh ieu hukum dari kumaha ka mana ieu teh arahna nagara teh numawi yang kejadian eta teh nu demo di mana-mana heuh da bongan dipancing tawuran di mana bener tawuran di mana-mana tah eta teh bukti tina teu berhasilna kagagalan pemerintahan dina ngajalankeun roda pemerintahan da eta panginitanana lain rek jadi media orientasina teh kana kakawasaan lamun orientasina kana kakawasaan kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara luar biasa nya tahu ka mana ieu jati diri bangsa urang malah cek ahli filosofi mah ieu panon poe teh geus biji ti kulon ieu
ai panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh geus ke barat-baratan tingali kajadianana gadis dibonceng ku motor cung-curunganana kadeuleu baju merecet buja kamana karep leung lamun teu pinusing kayo buuk dibeureman irung ditiir minuman keras geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung dialana teh pemuda heula tulang tongong negara dialah heula lemahna mentalna jadi hiji-hiji na ieu teh bangsa urang teh nyaeta geus poho kana budayana sorangan cing inget yen kasohorna bangsa urang teh lain tina militer lain tina teknologi tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana leres anu mawi kaula teh yuhut oyang naon layang jamus kali musada lambang keagungan negara aya nu maling geus mere simul eta lambang negara sedengkeun lambang negara teh eusina pancadarma darma nu kahiji persaya kanu kagungan hartina ketuhanan ditungtungan ku keadilan taina teh geus diawut-awut kieu teh diacak-acak gitu tingali lengkahna para pejuang urang baheula panginitanana tohpati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi nyawa kadiekeun negara kadiekeun kamerdekaan sanajan pakarang sederhana tuh cirikna tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea pikeun neruskeun pejuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata benang teh ku penjajah bangsa urang para pejuang blus kana obag Cilegur merdeka penjajah bisa kausir eta pejuang anu dihukum teh kalaluar ti pangbuian menang jasa menang pangajen jadi pejabat tuh baheula mah dihukum heula hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dihukum ayeuna mah senang didasi heula tuluy dijarigin bos lana saena mah dibalik kitu ya alah disebut republik itu kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sok buktikeun eta hari ayeuna oleh rakyat dari rakyat dihakan ku sia make jeung aya rekening genut nun teh dari rakyat teh untuk pejabat ai kapangih geuningan yeun rupa-rupa cara dibuina digeunahkeun silih sengklekeun deui nyieun kambing hitam jadi ngantai geuning dek kumaha silih tuding silih tuduh mana politikus teh mana negarawan teh gila-gila geuning ta eta sterilkeun ta bersihkeun sok balik deui kainya hijrah pindah buru-buru lamun teu kitu ajab geus diambang pintu ajab lah anu bener ulah-ulah korupsi cung ajab anjir hingkang puspita arum kasliri ing samiran namri
harga adung kongas gandane mawe laras tresnaning driya laras kaula yang nuhun mugia jadi jimat parepeh kangge wayah dalam balik deui solusina mah sok balik deui back to basic kembali ke semula niatan anu hade ti ayeuna inna ma amalu biniat sanyana ari amal-amalan kumaha niat geuning cekolot baheula mah mi HP sisir jeung minyak kade kaancroman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun daw yud nuhun sawang sudah naon sabab eyang nyarita kitu ta ieu teh urut raja mantan apal gerak-gerik nu ngadeukeutan raja baheula aya nunungan proyek wae aya ngadepaan lencar rupa-rupa aya nu rek ngadon ngagubragkeun wae neangan kasalahan aya anu guruas kremos jalma-jalma loba nu miyuni ucing oh jelas aya harita loba nu jadi dihareupeun mah lunak lene tapi geus bongo pinang dipaok bener dulur pinter cepat ibu laras eta geuningan bieu buktina layang jamu sekali musada lambang kagungan negara geus leungit eta teh lambang ku paling dipalingna oge aya nu ngiwat leungit teh eta teh lambang bangsa urang kaleungitan jati diri itu deui Gatot Kaca bagian pertahanan Sunda manusia garan-garan manusia tetungkul tempat keluputan tanggah tempat kelelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajen taraka pake isu margi manusia teticing hiji martabat tetap sok kasalahan sareng kebenaran sok lamun nu leungit geura teangan kinten-kintenna ieu teh aya nu maling atanapi nya ai cicing di jero mah aya nu maling ai leungit di jero mah kinten-kintenna nu malingna saha bararodo kene apa nu malingna henteu bangsat sumuhun eta ge bangsat urang mana urang lemurna saha ngaranna lamun hayang nyaho ngaranna ke geus panggih jeung bangsatna tanyakeun aing kudu jadi dukun ngamusyrikeun ka batur lalawora teuing ngaran-ngaran jadi dukun teh di mana kena omonganana bakal diaku tuh lamun teu ku aing moal panggih tah hiji-hijina kamusyrikan tuluy teh di mana misleuk caritaan dukun oh sasajena kirang aya wae geus neangan rupa-rupa cara pikeun mindingan kasalahanana penipuan terselubung Manya ya pejabat dudukun mikir atuh teu pede tetengarana sok teangan
sabab di pemerintahan teh aya angkatan bersenjata aya kepolisian tadi dia diperlukeun anak gawe bareng teh paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan dina sagala rupa elemen dina sagala rupa unsur sok bareng gawe bareng hartina kokohkeun persatuan jeung kesatuan kakara bakal ngawujudna nu paha cita-cita da ieu mah sewang-sewangan patongong-tongong pacorok koko digawe teh leres sok balikeun deui ka rakyat keur kapentingan rakyat keur kapentingan negara tuluy ulah saling salahkeun bener gitu kumaha carana silih asa silih asuh silih asih ulah sudon saling sengitan saling wawangian leres tak itu tapi aya ieu teh laporan ti salah sawios petugas kumaha yen jejak nama aya yen eta kakaraton teh aya Astra Jingga putrana Semar Badranaya eta dina subuh-subuh Astra Jingga teh lebet kakaraton geuning aya ngocengkang harinya teh tah laporan kitu enjing-enjing siangna kapenak yen eta pusaka teu aya teu geuning jadi dongkap ka dieu teh bade naroskeun teh nah leres ieu teh si cepot anu malingna atanapi pihak katilu anu rek ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna pilih ya upami ditinggal ku kacamata politik kasang tukangna kitu manawi teangan heula we jangan heula we cenah teangan heula nyatakeun ayeuna pikeun nanyakeun nya jeung heunteuna pan aya ahli ceuk agama lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana aya ahli na kresna ai kresna teh kagungan gambar lupian kagungan ugan songkala tadi eta anu bakal nerangkeun nu malingna saha-sahana leres sok tepungan kresna tanyakeun sabab manehna mah boga alat timalan sakitu ayeuna mah aya lagar nuhun yang wayah dalam tepoekeun teu emut yen Kakang Batara kresna anu kagungan eta pusaka tah tanyakeun kayaknya ayeuna teh si Astra Jingga teh nuju dibeledig ku Kakang Bima cenah bejana si cepot teh abus ka leuweung ti Brasara ayeuna teh nuju diaprupkeun pada neangan sok tanggung jawab sararea hartina Gatot Kaca kauleun keun bae Mang Deka Nagara Dwarwati nepangan Raka Batara hidup mah tuturkeun bapa hidup ka leuweung ti Brasara tayangan si cepot sing pikapangi ngiringan dia stokeun naon pihapan sen sakitu jig init bralu mampah jeung lumaku rengsekeun sagarupa pasoalan laras supaya di akhir teh mulus banglus gemleng salamet angeuskeun ayeuna keneh angeuskeun di dunya keneh supaya di akhirat moal aya tuntutan rupina bade mios ayeuna wayah dalam ka nagara Dwarawati bra lumampah jeung lumaku jigra init ayo Gatot Kaca iringan palsa rampung daud tutas pangandika katigas kantun pinara bra
patwa uyut cing jadi jimat parepeh kangge uyut dalam mudah-mudahan kalayan ti ayeuna rupina bade dirobih hartosna hijrah pindah tina kebiasaan anu seueur kalapatanana sakitu jik pamit yut bra ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana kang samia kondur saking pangko hariring lain nukuring tapi kagungan nu maha wening haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wening ya lumunur mimitin niraya ngerana mandek satengah king marga mandek satengah king marga satengah king alas gandingan salah gandingan salah wong edan sastra jingga aya wong gendeng diudag ka belah wetan geus sacileuweungan belah kulon diudag ka kulon pecek nguhul belah kidul diudag ka kidul bebere ketekan belah kalir lieur kaing deui aya keanehan kieu kasiri boga dosa nata si kurang ajar aya keanehan ya syastra jingga Raden Gatot Kaca ningali Ramakna nuju hulang jentul lajeng nyirorot tiga gandam yati Tanera ngademang upah kulingan rana upah kulingan rana
Datan nerat tangan demane pakulingan ran Wis kena tihin pinasti Sayang Kita tadi sia sadaya-daya jajah pula paman Arjuna di Saptarga aya sayang aya mana si jenet nuju angkat heula ka negara Dwarwati margi anu bakat tiasa noropong aya-ayana Astrajingga di mana-manana tangtosna oge kedah ningali dina gambar rupiah ugan songgala iya rupiah Astrajingga parates penak aya ngan lieur aing ngalonyeng teh kurang ajar tah ai geus datang masih Gatot sok ti awang-awang tewak di mana ayana aing nu ngagiringkeun uyuk sumaga amit Astrajingga teneng ludeng kalah haleuangan tibatan mangih kasieun eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deusan aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satantung diri geranya Mamah Inu celek sagede ragi tukang bandrek panggih jeung rugi alah nah dari jika kadunya teh dititah ripuh ku Allah cence dititah senang nyaeta urang teh kudu nereja tina alam kariweuh ulah nuturkeun riweuh ripuh ulah loba teuing urang teh ngalamun eta teh tulul amal nu kitu teh panjang lamunan ai panjang lamunan teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal nya di antarana aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal sitatun asya'atuh bitul amala nyata genep perkara anu bakal ngahalangan kana naon pahala amal al istigholu biuyub bil holqi artina teh ngan ngawungkulkeun ngageunggeureurkeun wae batur geurehan kaduana wakilakul haya artina saeutik ka erana wa qaswatul qalbi jadi goreng hatena kaopatna nyaeta tulul amal panjang lamunan kalimana nyaeta ubudunya berat teuing kana urusan dunya kakonengan teuing ai kagenepna wadolimu layan tahi nyaeta dolim nu teu eureun-eureun
ta eta euy bangsa urang teh geus saeutik ka erana nya nu matak di dieu pentingna abdas teh geuning memeh salat sok abdas heula ai abdas teh wudu ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan jadi lamun tara ngumah beungeut teh berarti hartina teh eueuh beungetan atawa kana kulit teu gablek ka kenyos tuluy dudunya teuing tanpa mikiran akhirat sedangkeun dina surat Wadduha walal akhiratu khairul minal ula jadi aya nu leuwih alus tibatan kariupan dunya nyatana akhirat dina surat Wadduha walaili idza saje nah ada aya sah mode cek urang Bandung maka mana kan maksudna ge nanya rek ka mana pan cek urang Betawi urang Depok kemana lo eta keneh barangna mah jadi Wadduha ge bisa eta teh dina kitab Alfiyah bab imalah jadi alifna digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili idza saje itu cenah dewek keur dikepung teh euy jadi bangsat rumasa dewek teh nyokot layang jamu sekali musada jadi manglebarkeun dewek teh layang jamu sekali musada hasil mikir para karuhun urang ngan ukur jadi seremonial we didenge-denge teh tanpa dina gawe pangplangkeun di ungagang minangkana dewek teh demo ngan omat lamun demo teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sabab urang aya agama ceuk agama yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi ya nya ngaruksak sote eta mah nu demona we katumpangan ku politik meureun nya aya udang eta mah dibalikeun deui aya heueuh dibalik batu ta eta manglebarkeun bangsa urang teh rajeun demo katinihan ku politik heeh aya anu asli eta oge jadi manglebarkeun eta teh leupas tina ieu undang-undang atawa konstitusi loba nu bubudakeun keneh can darewasa bring ka itu bring ka dieu bari teh nyaho maksudna mah aya nu tuturut muning geuning milu amuk-amukan jadi teu nyaho maksudna mah diongkosan jiga nama heeh can tawuran ayeuna barudak geura heeh alah kapan sidik dina ieu undang-undang dina ieu lambang teh hiji percaya kanu kawasa dua kamanusiaan nu adil jeung beradab mana keadabanana mana adilna jati diri geus leungit sopan santun ramah tamah DP handap asor teh geus lapar aing mah hayang ngadengekeun budak punten ngaliwat ka heureupun aing ieu mah ngabadug bangus oge juga ngareretan teu heeh aya arisan sek ayeuna makan sek lah tak kitu euy komo mau dipusir dayeuh mah da puguh heterogen budaya geus campur aduk geus pabeulit karunya ku nasi belenong ning tadi heeh kurang-kurangna kreatif mah euy ditinggalkeun tong boro make jeung eta wayang golek oge nying hareupan audensi ayeuna marukana kumaha sakurang-kurangna dalang teh deuleu kudu bisa ngimbangan kana apresiasi anu aya di rakyat auden anu berat
ngejawab tantangan teh marukana jadi dalang je kudu ditunjang heula ku pendidikan ngaran-ngaran dalang teh apa fleksibel dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai penerang dalang sebagai sutradara sebagai pelawak nya dan dicaritakeun ge negara amarta negara astina di jero negara politik budaya hukum ham kanjeng sajabana sosial politik rupa-rupa kudu apa terdalang kedah kacangkem jeung kudu kacangkem kudu universal di mana nyaritakeun teh kudu netral nu matak dek jadi dalang saha nu mayar yo asa gede we duitna bener kan ada urang mah profesional jasa seni urang mah biro jasa netral pakai segala golongan dan nu sarerea wayang mah gitu dina sosialisasi naone model ayeuna dewek program pemerintah di Bapak Gubernur dugikeun nya tapangna dipekikeun teh bisi aya nu teu nepi ka rakyat karunya nu mata ka rakyat teh sing jadi waskat pengawas anu melekat di mana aya kejanggalan-kejanggalan teh buru-buru laporkeun oge ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sok salurkeun ka lembaga nu geus aya pan aya wakil-wakil urang nya sing luyung ulah nimukeun ka suudon ulah beunang disingseunan rakyat teh ulah dibeunang dipipita kudu pikir dewasa geus meujeuhna amin ayeuna kendaraan geus sok eta motor isuk-isuk berang teh ku siraru we deuleu ditempot di luhur teh can kebul truk jiga kacang tanah diawurkeun kenapot di Inggris aing di Inggris ya kumaha di Inggris akan aya truk gede nyiap ngebul knalpotna diudag ku polisi mobil anda bermasalah omean heula bener diudag teh ku polisi tong borong ngebul saeutik teh knalpotna tong borong mobil akang nganggo tong borong mobil dewek kudu di jero bus didenda ngagoreng poho rasaan teh di dieu ngagoreng peda ge pan didenda tah kitu euy hirup teh di dunya mah beunang kurang-urang batur mah geus dina ningkatkeun kabersihan teh dewek ieu jajan keur jajan aya nu gelo jajan deui bayangkeun nu gelo urang Inggris meuli hamburger apaan hamburger teh geuningan make bungkus kertas eta nu gelo beak hamburger eta kertasna teu dipiceun da dicecekelan can panggih jeung wadah runtah mah nu gelo tah bandingkeun jeung nu bener di dieu gelo malah lain ngagoreng bangsa sorangan kenyataan iya mah kenyataan nya bener jadi hartina mah urang teh meureunnan ngajak disiplin micieun runtah ulah di mana wae parkir kade tah aya tempatna batur mah digemok pan banna teh luar biasa eta manuk-manuk lestari ditumai di urang ayeuna calecet oge hiji dua akibatna manuk di alalaan hileud jadi roba hama tah orai di alalaan di sawah beurit riab bangkong di alalaan kungkang loba jadi we rugi keneh ka urangna ka urang-urang keneh pan ngalabelut di setrum di portas atuh nogna teu megar tumpur tah
kumaha anak inju urang hayangnya hongurak teh kumaha ke bener dah nya ya alam geus leungiteun euy gunung-gunung pasir bulistir kayaan aset-aset negara ayeuna loba digadekeun kepentingan pribadina deui golonganana bangsa urang ieu negara urang dedeuh nu matak ieu layang jamu sekali musada ku dewek dicokot teh nyaeta dipancing dulungan aing teh naha ieu teh nepi ka culdog-dog tinggal iga jadi pangna ieu layang jamu sekali musada dicokot teh aing dek nanyakeun ka dunungan kayak di mana pangi konsekuensina nyaka ieu lambang kagungan negara teh salaku pejabat na geus apaleun acan nya naon aya ketuhanan teh naon aya kemanusiaan naon aya keadilan kumaha persatuan teh dalam mun dilaksanakeun mun dina gawe teh aman kabeh oge cenah eta dewek wanian keune antep lanan mun pangayan wani peupeurieun sia jara rempe ngaraketkeun duduluran teu saeutik jasana buktina we ayeuna geuningan peuting ieu urang tepang sareng Bapak Wali Kota Depok ngahaja mah ka dieu rek nanahaon barina ge jeung hareudang jeung macet tapi ku ayana Bapak Gubernur sosialisasi pangwangunan nepikeun program-program bisi teu nepi ka rakyatna rakyat ngabogaan hak pikeun nanyakeun nah nya ieu teh geus karasa model ayeuna sakola SMP jeung SD teu mayar gratis nya anu teu mampu mah malah engke mah cita-citana oge SMA digratiskeun teh can pangwangunan ayeuna ngarehab ngawangun anyar keur SD SMP ribuan pan can puskesmas can jalan-jalan leucir seni gedung kesenian engke mah aya di unggal kabupaten di unggal Kota Madia yang di sakola-sakolana ieu Mamah Inu ieu dina widang seni ngadidikna ka barudak sareng padalang deden nya seni agama ilmu tuh seni agama ilmu teh eta teh ngahiji lamun teu make seni eueuh indah sedangkeun pangeran teh resepkeun kanu indah-indah agama teu make seni kitu hese rek nepina ka rakyat kana hate seni teu make agama awur-awuran deui babaliut loba tabrakan konsep tuluy teu make ilmu deui wah cilaka matak ilmu seni agama sok urang bajuang nyumput bunih dina seni urang mah dipiningan ku seni naon hiburan kaituna tongtonan mudah-mudahan jadi tungtunan nya ieu praktisi seni sing mere contoh pelaku seni teh kabalarea artis-artis mere suri tauladan figur eta teh da ayeuna mah geuningan masyarakat teh anu ditempat teh figur paduli goreng lampahna oge apan kitu it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedilna wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana ta mentalna nu kudu hade teh it's not wayang but the dalang behind the wayang lain wayangna wungkul nu kudu alus teh ta jiwa dalangna dengekeun asa pusia
It not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul kudu alus teh lain kata-kata na wungkul ta jiwa penyanyi na. Kata-kata na alus nyanyi na genah ngan penyanyi na dugem narkoba we kacuna teh. Wah. Lebar pan. Ta eta euy. Sok geura pararina hayu geura harari jerah. Evaluasi pertahanan urang teh ngan eta hiji-hijina budaya. Geus dijajah sagala rupana urang teh teh. Geus mejeunna cengkat, geus mejeunna dewasa bangsa urang. Nu mawi Bapak Aher kumajak pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sarerea teh di sakabeh unsur di sakabeh elemen di sarena pihak ulah rek patongong-tongong nya ulah rek pagirang-girang tampian sok bersatu kokohkeun persatuan jeung kesatuan utamana anu paling bahaya mah eta tah anu make kedok agama didoktrin jadi panganten dibibita ku sawarga lamun ngabunuh batur teh ngumatak di mana aya nu ngontrak imah teh Bapak RW Bapak RT cing taliti urang manana 1 kali 24 jam halus lapor ikatkeun keamanan ulah nitah wae polisi soal keamanan oge kudu bareng urang sadaya nanulakan janela jeung pantau rek nitah wae polisi jadi dia urang teh kudu bareng teh da geus jadi kewajiban jeung kepangabutuh urang sadaya wajib jawabna teh nyelaras sis kamling da kajahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ngan kumaha carana neangan tareka supaya urang meminimalisasi tensi kriminalitas Marona sis kamling guna panteteh hirup teh hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea gitu ceuk hadis da saling ngabutuhkeun jelema mah matak ieu layang jamu sekali musada dibawa ku dewek teh ku dewek dek ditanya ieu geus nyahoeun manehna nyanyakeun nu kieu teh. Heeh. Dasar-dasarna teh kumaha? Loba di amandemen ieu teh bari jeung eueuh realisasina. Heeh. Kanyataanna kieu atuh da berkembang nagarana atuh di. Ngaran-ngaran berkembang mah bang barat teh riab.